Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai barudak kelas hiji, kumaha darana mangsa sadayana? Alhamdulillah, mugi sadayana sehat walafiat. Nah, barudak masih diajar di pengajaran 8 ngenaan kejadian alam. Ngan ayeuna di lawungan anu pamungkasnya. Mugi-mugi tapi urang tiasa patepang deui. Oke, sayang Bu Guru bari bacakeun heula tujuan pangajaran dina dinten ayeuna. Anu kahiji barudak tiasa nyaritakeun gambarnya atau menceritakan gambar. Anu kadua, barudak mungkin tiasa ngucapkeun kalimah atau mengucapkan kalimat. Jeung nu katilu barudak tiasa masangkeun kecap atau memasangkan kata. Nah, gampangnya mungkin ku guru diajarkeun kumaha cara-carana nyaritakeun gambar, ngucapkeun kalimah jeung masangkeun kecap. Hayu urang ayeuna sarta acan urang diajar, urang saena mah ngadua heula. Ngadua mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ngadua rengset. Barudak ayeuna urang materi nu kahiji nya tujuan pangajaran nu kahiji nyaeta nyaritakeun gambar atawa menceritakan gambar. Nah, barudak masih emutkan naon sih anu dimaksud atau yang dimaksud dengan kejadian alam? Pinter, masih emutnya kejadian alam teh nyaeta kejadian anu disebabkeun ku alam. Contohna coba kamari masih emut kejadian alam teh contohna nu kahiji nyaeta katumbiri. Pinter. Naon katumbiri teh? Katumbiri teh nyaeta pelangi. Pinter. Anu kadua walungan caah. Pinter. Walungan caah teh artinya iya, sungai banjir. Terus aya deui Gunung Bitu, aya deui naon teh caahnya, caah ka sawah. Nya loba keneh contoh-contoh kejadian alam anu urang tiasa disaksikeun. Nah, ayeuna Bu Guru bade ngajakan barudak nyaritakeun gambar nya. Nitenan gambar heula, tos nitenan gambar urang baca babarengan naon sih caritaan gambar hiji demi hiji di dieu nya. Nu kahiji urang titenan heula gambarna. Coba gambarna aya naon sih di dinya? Oh, aya tatangkalan. Tatangkalanana kunaon coba? Tatangkalanana pinter. Aya tatangkalanana katiup angin. Wah, angin ngagelebuk ya. Angin besar ya. Jadi ieu angin ngagelebuk nebak tatangkalan ya. Jadi artinya tuh nya urang baca heula babarengan ieu. 1 2 3. Angin ngagelebuk nebak tatangkalan. Artinya angin yang besar itu ya itu akan mengenai pohon-pohonan ya. Jadi pohon-pohonan tertiup oleh angin ya. Jadi angin ngagelebuk teh salah sahiji contoh kejadian alam. Oke sayang, ayeuna urang titenan gambar anu kadua nyaeta. Nah, ieu tangtu gambar ieu tos ditingali ku barudak minggu kamari. Nah, coba aya gambar naon eta teh? Aya gambar gunung. Terus gunungna keur kumaha? Keur bitu. Terus ngaluarkeun naon? Ngaluarkeun batu jeung lebu. Jadi ayo urang caritakeun gambarna. Urang baca babarengan 1 2 3. Gunung keur bitu ngaluarkeun batu jeung lebu. Artinya ada yang tahu? Iya, gunung sedang meletus ya, mengeluarkan batu dan abu. Jadi lamun jadi kalau gunung meletus itu ya memang mengeluarkan di dalamnya terdapat batu-batu, mineral dan abu-abu yang sangat panas ya. Makanya orang-orang berlari-lari atau masyarakat loba jelema anu lumpat ka ngungsinya ambeh aman nyingkahan gunung keur bitu. Jadi menghindari gunung meletus ya. Jadi jelema-jelema anu cicing di sisi-sisi gunung teh kudu
ngungsi ambeh aman nya pinter. Jadi gunung Bitu salah sahiji kejadian alam. Oke sayang, ayeuna urang titenan deui gambar anu katilu nyaeta. Nah, lamun gambar katilu teh coba barudak ku barudak dititenan heula gambarna teh gambar naon eta teh? Nya pinter gambar walungan. Walunganana keur kumaha? Keur caah. Terus modal ka mana? Modalna ka sawah ya. Oh ayo ayeuna urang baca heula babarengan 1 2 3. Nah, walungan keur caah modal ka sawah. Artinya sungai sedang banjir ya, melimpah ke sawah-sawah. Jadi terlihat sawah-sawah itu dibanjiri oleh, tergenang oleh air dari sungai ya. Jadi banjir sawahnya ya. Jadi patani teh tetiasa manen ya, nggak bisa panen patani ya. Karena ada bencana atau kejadian alam. Nah jadi ieu gambar ieu barudak atos dititenan. Aya gambar hiji deui nyaeta. Yuk urang titenan deui. Nah, lamun ieu mah katingalina coba aya gambar naon eta? Gambar taneuh. Taneuh teh jadi kumaha taneuhna? Taneuhna bareulah nya. Nah, taneuh bareulah teh kunaon nya tiasa bareulah? Kenapa ya tanahnya bisa belah-belah? Iya, sebab usum halodolila nya. Nah, urang baca heula babarengan 1 2 3. Nah, caritana nyaeta usum halodolila taneuh jadi belah. Artinya musim kemarau yang panjang tanah menjadi belah. Nah, jadi usum halodolila artinya musim kemarau yang lama itu bisa menyebabkan kejadian alam ya. Contoh-contoh kejadian alam. Nah, jadi lamun urang halodona lila pisannya teu hujan-hujan eta urang taneuh teh tiasa bareulah saeutik-saeutik ya, sedikit-sedikit lama-lama tanahnya menjadi lebar ya. Jadi kita berdoa ya semoga kita terhindar urang nyingkahan ya, kasingkahan karena kejadian alam. Oke sayang, nah eta 4 contoh gambar nu ku barudak kudu diapalkeun nya, ningali gambar terus barudak tiasa nyaritakeun gambar. Oke, ayeuna barudak ka materi salajengna nyaeta baca ngucapkeun kalimah atau mengucapkan kalimat. Bahasa Sunda teh huruf vokal teh aya sabaraha coba barudak masih emut? Aya jumlahna aya 7. Di antarana huruf A, terus huruf naon deui? Huruf I, pinter. Saha deui? Naon deui coba saha nu bisa? Huruf U, terus huruf E, O, E, sareng nu terakhir huruf naon coba? Saha nu bisa? Huruf E. Nah, huruf-huruf vokal di dieu ieu dibacana beda-beda nya. Aya E anu curekna nya, aya nu E tapi teu aya curek dibacana E. Terus aya nu E sareng U dibacana E, eta teh satu hiji vokal nya, savokal dibacana E. Nah, di dieu aya contoh kalimah-kalimah aya 5 bait nya, dicocokkeun jeung gambar, ditingali gambarna heula. Terus urang baca babarengan. Judulna ieu dibacana ya judulna berang peting. Jadi dibacana lain berang peting tapi berang peting ya, dibacana aya huruf vokalna E. Coba urang baca babarengan yuk bait anu kahiji 1 2 3. Ti berang caang, langit lenglang, mega ayang-ayangan, kasorot panon poe. Nya, ieu jadi dibacana kudu tepatnya anu dibaca anu warna biru eta
eta dibacana jadi bacana berang. Lamun warna berem dibacana lenglang, mega, poe ya. Jadi barudak kudu bentes ya, jadi harus jelas membacakan huruf-huruf vokal di dalam bahasa Sunda. Coba ayeuna bait anu kadua urang baca babarengan ya. 1 2 3. Mun langit angkeb, tanda bakal datang hujan. Mun geus cur hujan, taneuh jadi baseuh. Kitunya barudaknya. Jadi ayeuna barudak kudu biasa ngabedakeun mana dibaca mana dibaca Ayeuna urang lajeng anu katilu. Mun geus hujan, sok aya katumbiri. Katumbiri nutug leuwih. Matak endah warna-warni. Mun datang petik, alam jadi poe mongkleng. Mun aya bulan jeung bentang, langit jadi caang baranang. Peting waktuna sare, reureuh tina gawe. Angin ngahiliwir tiis, kana awak matak tiris. Sayang anu bait kaopat ieu anu poe sanes poenya tapi poek Bu Guru kurang huruf ka hampuranya Bu Guru. Nah, tapi barudak ayeuna tos tiasa ieu nya maca anak mana huruf mana huruf Oke sayang ya, mungkin tugas di Bu Guru maca kalimah ieu tapi ngan 2 bait weh nya. Oke sayang, ayeuna urang lajengkeun ka materi salajengna nya eta urang masangkeun kecap. Nah, tadi barudak kan tos babarengan maca kalimah ngucapkeun kalimah tadi. Nah, ayeuna coba eusian urang cocokkeun tapi Bu Guru bari pasian terang artina nya anu palih katuhu atawa yang paling kanan, yang sebelah kanan tuh tiris. Tiris tuh dingin ya. Terus anu B caang baranang artina terang benderang ya, terang benderang. Terus anu katilu C sare itu tidur. Terus nu D poek mongkleng itu gelap gulita. Terus katumbiri itu pelangi, basah, hujan, lenglang itu cerah. Nah, lamun tos barudak tos ngartos tadi tos dipasian terang artina barudak ayeuna urang eusian babarengan nomor 1. Coba nomor 1 yuk. Ti berang langit sok coba anu tepat mana? Berang tuh siang ya, siang itu langit akan apa? Ya kan? Lenglang atau cerah. Jadi jawabannya anu H. Nah, barudak tos terangnya lenglang teh artina cerah. Terus nu kadua coba ayo urang baca babarengan yuk. Mun langit angkep tan bakal datang. Jadi lamun awan ya di langit, awan di langit itu berkumpul akan datang apa? Nah, jadi akan datang jawabannya hujan. Pintar. Terus anu katilu, mananya nu katilu jawabannya nu mana coba? Baca heula. Mun geus hujan taneuh jadi. Nah, lamun kalau sudah hujan itu tanah akan menjadi apa? Baseuh atau basah. Pintar. Coba nu kaopat ayeuna baca deui babarengan. Mun geus hujan sok aya. Nah, kalau sudah hujan tuh akan apa? Ada muncul aya nonghol naon? Katumbiri atau pelangi. Terus nu kalima mun datang peting alam jadi. Kalau sudah malam tuh alam akan menjadi apa? Iya kan? Alam jadi poek mongkleng atau gelap gulita ya. Jadi poek mongkleng itu gelap gulita. Terus nu kagenep coba tiasa saanu tiasa ya urang baca babarengannya. Mun aya bulan jeung bentang langit jadi apa ya artinya? Bulan jeung bintang. Bintang teh bahasa Sundana bentang ya. Jadi jika ada bulan dan bintang langit jadi apa? Iya, caang baranang ya, terang benderang ya. Jadi lamun teu aya bulan mah jeung bentang jadi poek nya. Nah, terus anu katujuh, peuting waktuna artinya malam itu waktunya apa? Iya, waktunya tidur. Jadi jawabanana
anu C sare. Anu terakhir hiji deui barudak nyaeta angin ngahiliwir tiis kana awak matak. Hiji deui aya nu tacan deusian nyaeta matak tiris ya. Jadi kalau ada angin semilir ya, tertiup badan kita ya, badan kita akan menjadi dingin ya, tiris itu dingin. Nah barudak alhamdulillah barudak tiasa masangkeun kecap. Mungkin lamun aya tugas ti ibu guru barudak tos tiasa nya geus sianana teras tiasa leres sadayana atau benar semua ya. Alhamdulillah materi hari ini dinten ayeuna barudak tos rengse atawa tos beres. Ayeuna aya tugasna naon ya ti ibu guru? Tugasna nyaeta barudak ngucapkeun kalimahnya judulna Beurang Peuting nu tadi aya dina buku paket bahasa Sunda kaca 83 ya. Jadi membaca atau mengucapkan kalimat halaman 93. Cukup bait ke-1 saja dan kedua ya, hanya 2 bait saja. Terus nu kaduana masangkeun kecap kaca 85 atau memasangkan kata halaman 95 nomor 1 sampai nomor 8. Alhamdulillah hatur nuhun kasadayana nya barudak kelas 1 anu tos nitenan anu tos ngaregepkeun ya sudah menyimak pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Mugi mangpaat kasadayana nya. Wilujeng patepang deui sareng Ibu Nining.